Oh ya. Kudu kuat, karena emang gak cengeng. Abi kudu bisa ngejalanin Ina. Ya, tapi Kak Abi nelfon si Aang. Kayak hari wangun. Ayo geus gaduhan atas papa sih ngirim ieu. Terus mau pisan apa TV wae? Boleh kan kasih sambil. Mereka mana? Kemana we kepo? Ih, teteh mah sombong gitu. Bae we kumaha urang. Ibu nyeliranya. Deng, karunya teuing. Itu di arahnya.
palingan di tangan peteker di dia di balong. Samin. Di mana? Si imah mana ipek teh mana di dia? Yo, kemari aing panggil jeung mantan mana sih? Wah, di mana? Oh gitu. Terus kumaha? Nyebut nama ek panggihan deui jeung maneh cenah. Ek merah sendal sih ya. Jalma eta wae mere sendal ka urang. Ih. Kan ku aing dibejakeun, si aing karungnya ditinggalkeun ku lanceukna. Aya teh heuh coba tuh bogohan sendal. Erek cenah. Ek pangmulikeun sendal. Asa mungkin geuning. Iya, maneh kalagian wayah kira ulin. Panabi tetes beberes heula nya. Jaba cara rape, tapi di imah teh kesel jadi urang teh ka maneh. Emang bisa gitu beberes? Bisa tuh dibiasakeun mah. Ulah, mana tuh ulah ogohan wae. Dibaina lanceuk eueuh. Aya awal mah kudu bisa beberes. Tuh kan teu pantes aya teu bisa beberes mah. Pan ieu ge bari diajar, Min. Dah, diajar bari kepaksa maneh mah. Pan ari dibiasakeun mah, sagala ge bakalan bisa. Nya lah, da aang eueuh nya kudu bisa we sagala ayeuna mah. Kumaha deui? Atuh lah. Min, si aang keur naonnya ayeuna? Jam sakieu mah meureun keur sibuk di kota mah keur digawe mah. Heeh nya kitu. Resep meureun nya Min cicing di kota mah. Ulah. Lanjut mana ya kira jigana di ditu jalan-jalan wae. Abi mah isukan ek ngiring ka ditu ami bisa jalan-jalan wae. Ulah ami jadi orkai di ditu mah sugan. Orkai. Min, tadi mam jeung naon? Tadi teh mam teh jeung ieu daging onta dipais make caos, make atom, make kecap beungeunah pokona mah. Aya meh dari naon? Sami? Meh, ayo lanjut mana geus nelepon can? Acan pugu ge ditungguan teu kamari-kamari. Jaba abi geus teu boga sendal, ieu ge nginjem nu tetangga pugu. Meh da atuh Kak. Ieu kalanceuk mana acisna? Ieu lamun menta kalanceuk karunya bisa teu bogaeun duit. Mau ketanya bisa can gajihan. Heeh. Iya tapi meh di kota mah jigana loba duit ya. Heueuh nya. Olah. Tapi ketang ulah waka minta duit ka si Aang. Itu kan mantan maneh si erek mere sendal pan. Ada urang mah teu pati percaya ka si eta ek mere sendal. Da keur bobogohan jeung urang mah koret pisan sugan sok mere dang jajan 1000 parah. Iya, kamari geus ngomong ka urang erek cenah erek mere sendal aya ek meuli ngomong nama. Dadah henteu kurut erek meuli cenah. Ya mudah-mudahan we mere mun heueuh eta ge. Tungguan we isuk kuda. Isuk paling ge. Heueuh lah keun sugan we jeung sugan. Dari data yakin orang mah. Kayak itu si Samin tuh. Itu. Juga kan gua anjing si Eme. Di mana tuh? Min. Oi. Iya. Nah, itu enak. Ayo itu jam sabar tuh. Saha itu? Itu baru dakas ngusup. Oh, terus ngusup. Ngusup di mana? Nah, biasa we mah pai solokan ben. Emang sok mareunang? Menang lah. Menang bayawak, menang buaya. Orai deh gitu. HBW sok. Saya mengusup di balong batur. Iya tuh daripada iya ka kota lu loba corona. Oh, ih, corona. Menang. Menang tuh. Ih, cuman geus. Ngelapan. Maneh? Demi lu wae. Nah, itu dia. Pada bogohannya. Ih, Pura. maneh tadi kurang babet kau lompat. Nah, biasa ya bisnis kok. Bisnis naon? Bisnis. Hah? Bisnisnya? Bisnis naon? Wah, apa udah ketikan yang punya? Anjing. Anjir, ya, udah ditaliangkeun. Ngusupnya. Nih. Rai atuh mi bara raseuh maneh mi bersih banget. Seseuh. Ya, Udah ini seseuh. mana?
kok tak papanggil. Iya cenah yang balikan deui si Eme. Ih, caprak orang mah embu. Si Eme jeung satu. Si Eme jeung satu. Yang sana ona. Ya tah jeung si Ripa. Geus putus. Oh, putus. Biasa kan hayangan sendal kok biasa. Ih, fitnah maraneh mah. Kan itu ngomongna erek mere sendal ka urang. Berharap si Siri. Mana ingin ya. Iya, saeutik ketang ulah berharap ka manusia sok nyeri hate. Ayo Bil Kang Usep. Hayo tuh. Di mana tuh? Gilanya. KWAW. Ih, apaan? Apaan? Pelut, mentanya. Siap. Budak teh do lieur aing. Ayah. Geroannya. Ulah. Ih, geroan. Ulah. Wah. Dia. Gimana? Mana mau kalau digeronnya? Bahaya tuh pencen erek mentas sendal. Ih, ngomong. Bisa daripada injem wae kata tangga era. Bae atuh, da ungket teh bohong eta mah. Terus di mana? Ya, terus ulin. Oh. Jager. Neng. Neng, salim mah. Raun. Udah naon? Ih, kela. Oh iya, ayang dua nelpon. Aing geus Mana lagi. ka mana ih? Ih, karunya aja lu. Mana Nungguan gua? lu di jalan. Ayo aya. Yuk aing geus geudeung. Ayo siap. Hati. Yuk. Ini sombong ditanya tenembalan. Ah, bet bae we. Kalian tergaya cantik nak. Ya hari ayeunanya. Nggak tahu hubungan. Ah, naon tuh yang apa wae? Ya neng. Bener nama. Teh masih bohong kan neng. Ah, naon tuh? Mana sendal? Nah, uji minta sendal. Iya, cek si Samin cenah mere sendal. Jadi kieu nya. Sebenarnya nama teh hoyong lihan deui sareng neng. Kumaha tah? Keun lah masalah sendal mah kayak diparmeserkeun. Nya tuh asal mau siga nu kamari-kamari deui we, abi mah alim ari jiga kamari-kamari deui mah. Nya tuh kitu mah sakirana lanceuk lamun urang balikan deui mereka moal. Si Aang mau nyarekan tapi ka mana ge asal bener. Kan baheula ge teu nyarekan, ngan ana teu benerna kan. Nya ayeuna mah ana sing bener, ami disetujuan. Ay kitu teh capek hubungan putus deui. Jangan di nu baru, kitu-kitu keneh da. Itu bener mah jang naon. Nya tuh hari tas gitu mah cang wewe jabanin tas sondan. Nya, yuk. Terus nonton dah.